min nafsihi tina dirina mukmin ngarasakeun kana naon bidalika kana itu layad haru alaihim kasiru tawajjuh. Nah, luhureunana jadi mun urang jalma mukmin nalika urusan agama ya nu biasana urang berjamaah ayeuna mah jadi henteu bahkan salat ge wani ninggalkeun. Anu biasana urang sok ngaji boga rotinan saminggu sakali ayeuna boro-boro saminggu sabulan sakali henteu. Tuluy dina hate eueuh kasiru tawajjuh, teu loba ngarasakeun nyeri, teu ngarasakeun kaduhung, teu ngarasakeun hanjakal. Nah, nu kieu ye bisi aya jalma mukmin ngarumasakeun dina dirina nalika urusan agama coplok tina diri urang eueuh rasa hanjakal, eueuh rasa kaduhung, sing inget urang ka pangeran, sing takwa urang cenah ka pangeran. Ieu geus mulai urang kaimanan mulai goyah, kataatan mulai goyah, da ari tinggalin bab duit mah embung urang teh batur kabagian urang teu embung lain batur ka gusur urang mah gusureun maka nu kudu dihariwangkeun ku urang teh cenah urusan agama urang. Jadi ece teu kudu hariwang nempo salaki henteu jiga batur dina urusan dunyana tapi salaki ece taat karena ibadah teh teu wani ninggalkeun boga salaki teh najan balangsak oge. Tuluy we urang teh kabita ningali tatangga eta mah make dasi mobilna ge gagah wauh jeung salat henteu wauh jeung ngaji boro-boro teu lila ceuk beungharna oge lain beunghar teu lila balangsakna oge teu lila. Jadi urang teh pantes lamun hirup tempatna diuji teh nu beunghar diuji nepi ka mana bisa syukurna, nu pakir diuji nepi ka mana bisa sabarna. Duanana ge bisa gagal. Nu balangsak bisa gagal nya hareupan hirupna mun teu sabar. Nu beunghar bisa gagal lamun teu syukur. Nu beunghar kudu ngaji, nu balangsak kudu ngaji. Nu beunghar kudu salat, nu balangsak kudu salat. Nu boga jabatan kudu ngaji, nu teu boga jabatan kudu ngaji. Kuduna mah kitu merentah. Berarti nu beunghar teu poho kana jati dirina, nu miskin ge teu poho kana dirina. Tapi nu beunghar boro-boro da sibuk loba uruskeun, sanes teu hoyong ka pangaosan, diumumkeun di musala oge. Diumumkeun di masjid oge, ngan sanes capek ya teh balik hiburan. Balik capek. Umpamana ya, pan ayeuna mah tos jadi anggota DPRD. Oh, ayeuna mah tos jantan Bapak Lurah ayeuna mah. Tos jantan RT umpamana ya. Tuluy we urang teh urusan agama teh mulai merosot. Mulai urang teh ngajauhan berarti jabatan urang eta sebenarnya lain hade ke urang tapi jadi malah petaka ke urang. Tadi nama keur teu boga mah keur make sapedah keneh. Eta disasarung ka masjid meni sering ka masjid teh. Batur mah ka masjid teh pas gur adzan mah ti jam 8 geus ka masjid. Nah, sepertina gitu ya. Ayeuna tadina sapeda ayeuna mah boga mobil lagi genep. Teu katempo ayeuna mah tara katingali. Opan sibuk cenah di kota cicingna oge ayeuna mah. Kotakan ada ya gitu. Ulah kami tak teuing nempo batur maju usahana lamun urusan agama na amuradul mah teu kudu kabitan gitu mah. Dan jelema kafir ge nu teu wauh jeung salat loba ku Allah disugemakeun. Jelema kafir oge teu wauh jeung salat, mata urusan dunya mah teu kudu make salat. Teu kudu make ngaji, hayang sukses dunya mah sing nyaan we. Sing nyaan, sing pinter nipu bakal beunang kita mah ngan ujung-ujungnya paling ditewak beunang.
ngan mun hayang bunga, hayang senang, hayang tengtem hirup, eta mah ku sararea ge bisa eta mah. Teu kudu beunghar, teu kudu kumaha wae oge, nu penting kuncina sing nurut kana parentah Allah dibikeun ka bungah mah. Kumaha cenah terus wal yatakallab jeung kudu naon? Kudu nungtut, kudu merdih. Itu si mukmin. Kudu nungtut napiahu kana ngeuweuhkeun dalik, ngeuweuhkeun eta tah leungitna rasa hanjakal tina hate, ulah sampai ka rasa hanjakal tina hate teh eueuh. Nalika urusan agama urang katinggalieun. Diperdih, dituntut, dieuweuhkeun anha tina itu nafsihi tina dirina. Jadi orang bisa ngukur kualitas orang hade jeung gorengna urang di mana ditoongna lain urusan banda, lain urusan dunia. Apaan sama jelema nu leutik hate pedah naon boga budak gitu. Ayo boga budak batur mah tingali atuh karek ge 1 tahun 2 tahun mah sukses. Ngiriman ka kolot teh di lembur di Pamanukan teh yeuh. Datang deui kiriman tiap saminggu 3 juta. Urang mah boga budak teh teu kabeneran. Da di kota lagi ka kota sarua kawas batur ngan jadi tukang tambal ban. Aya kiriman Pak atuh tambahan modal. Siam mah kajeun telepon minta tambahan modal. Boga tetangga mau sudah di kota na oge atuh. Umpamana ye ngan sanajan jadi tukang tambal ban teu jauh jeung masjid manehna mah. Jeung masjid teu jauh. Teu jauh. Tarah ka masjidna mah. Udah nya sok. Aya jaminan teh jelema nu deukeut jeung musala, deukeut jeung masjid pasti pan rajinna ka musolana. Aya jaminan teh jelema anu deukeut jeung majelis taklim ngarendeng pasti panggetol ka majelis taklimna. Dah kudu deukeut mah lain imah atuh hate sing ngait. Jauh di mata dekat. Dekat di hati nu penting mah eta. Nojon ku urang amprok unggal poe adi jodohna jeung jauh mah beunang jeung jauh. Teu bisa jadi jaminan jiga kigituan tah. Keun we urang najan di Rancaudik nepi ka dieu. Urang dieuna area weh. Aya ieu nama. Geus sugan nuluy ka dituna. Jadi ulah eleh urang teh aya pembagian ieu cenah ieu zakat di musala Nurul Iman. Saurangna samiliar ewa. Rarasaan tempat moal mahi ieu teh. Lain urang di gengina teh dararatang ti mayangan oge. Ku duit mah nya. Ku duit mah gitu. Wal ya'lam jeung kudu nyaho itu mukmin. Wal ya'lam jeung kudu nyaho mukmin annallaha kana yen sanyana Gusti Allah. Urang kudu nyaho bahwa Allah teh layu biru. Eta moal ngahampura Allahu ka mukmin moal mere alasan mere udur moal ngahampura Allahu ka mukmin di mana-mana jelema mukmin nyieun kasalahan tuluy manehna ngadalil bil qadari ku takdir. Jadi bisi aya paham di urang di mana-mana aya jalma dititah ibadah diajak ngaji diajak sholat teu daekeun alasanana urang mah geus ditakdirkeun ku Allah ti dituna ngedul. Umpamana ya bisa aya jelema kawas kitu geus dikeresakeun ku Allah jiga nu heueuh teh kitu. Wali mah ngomong kitu bisi ya. Wali mah nyarita kitu geus dijaga Pak. Dohir batinna ku Allah. Leungeunna geus dijaga, panonna geus dijaga, ceulikna geus dijaga, sukuna geus dijaga, wali mah tina tapak barokah ibadahna. Da di mana-mana jelema cenah rajin sajabana migawe kawajiban jeung nu sunah-sunah ge terus urang teh istiqomah, maka Allah bakal ngajaga sakabeh anggota badanna. Matak di mana-mana wali mah ngajak ngomong kumaha wae oge.
Kata ulah saturut-turutna ka wali mah. Ulah saturut-turutna. Hiji waktu cenah. Aya seorang wali Allah numpak kapal laut. Numpak kapal laut. Ai pas kitu di kapal laut teh ombakna keur mujina gede badai. Baheula mah kapal teu make mesin. Da can aya mesin baheula teh. Make naon teh dibentangkeun ka luhur teh. Make layar. Layarna murag. Murag kacai. Tuluy eta si papan-papan eta perku sabab tengaran ku ombak wae nepi ka pecah. Mulailah cai ararasuk. Cing ari keur kitu kira-kira pansak anu nanya cenah. Lamun urang keur di tengah lautan. Berharga mana emas jeung papan? Jeung kai gitu. Kira-kira urang muntang kana emas, muntang kana kai. Nyekel emas teu leumpah. Muntang kana kai teu moal naon salamet nyekel kitu tah. Ieu maksudna paena dalila gitu kana kai mah. Akhirna kumaha di tengah lautan gitu teh tah. Untung aya seorang kiai teh ya. Aya seorang wali Allah, pata'allaku bil faqihi. Maka muntanglah sarerea nyuhunkeun pitulung ka seorang wali Allah teh ya. Da sohor eta teh cenah wali Allah. Hoyong ditulungan kumaha carana? Pas kitu anjeunna teh paqoma ila dipli ku anjeunna eta anu bolong gede teh dicocokan. Ku pananganana batur mah nyocokan segala rupa teu bisa nyocokan. Ku anjeunna cukup disempel saeutik teu pira. Tuluy anjeunna ngari ya Rasulullah, ya Rasul tulungan. Ya Rasul tulungan. Pal ta'amad diplu maka eta pecahan parahu teh ngadadak rapat deui. Biidnillah. Nu tadi belah gede. Ayo belah gede mah pan sok non kaluarna sok gede. Si caina teh gitu. Ngadadak jadi rapat deui. Wartafa asurro eta kapal naon tadi teh anu layarna murag kana cing ngadadak nangtung deui. Biidnillah kalayan izin Allah. Pan aya di urang oge. Di dieu teh keur ngawuruk keur ngajar santrina. Ari keur kitu teh anjeunna teh kunaon cenah. Keur ngawuruk teh ngadadak ieu teh baseuh. Banjir leungeunna teh padahal di hareupeun eueuh cai bae eueuh naon. Ngucur. Ditanya ku santrina, punten cenah. Pangarsa akang eta cenah kunaon eta panangan eta baseuh kitu. Teu dijawab ku anjeunna teh. Teu kunaon naon. Saminggu ti kajadian harita aya rombongan ibadah haji. Datang ka anjeunna. Bade naon bade nganuhunkeun. Sabab harita rek berangkat ka Mekah jalur laut, eta laut pecah kapalna. Tuluy datanglah wali ieu nyocokan naon eta nu bolong teh. Padahal walina teh keur ngajar di dieu. Tina tapak anjeunna nyocokan maka kabaseuhan leungeun sabeula. Di dieu mah ngucur cenah. Ya bisi urang ya gitu. Urangna mah di dieu aya randa tulung-tulungan di ditu. Nah, kitu jelema mah di ditu di dieu ngucur tina sarungna teh. Baseuh lulungan batur gitu. Digebur gitu. Jadi wali Allah mah ararame. Nepi ka cenah anjeunna teh mastagostu bi Rasulillah illa ajaba wa arahu bi ainai suhmai. Kaula mah teu pati-pati menta tolong ka Kangjeng Rasul, sebut teh jenengan Kangjeng Nabi, illa ajaba angin Kangjeng Nabi langsung turun tangan nyubadangan. Kaula langsung ningali Kangjeng Nabi na. Di mana-mana aya wali Allah ningal Kangjeng Nabi secara langsung, secara dohir, secara kieu lain dina impian, maka eta jabatan wali Allah teh lain sembarangan. Bisa jadi wali kutub cenah. Pan aya di urang di belah wetan. Belah wetan belah mana? Belah wetan cenah. Aya ieu. Pan urang teh sok marhaba mahlul kiam nya. Ieu mah teu nangtung, diuk we. Ngan diuk teh juga urang barang gayem. Batur nangtung ieu mah barang gayem we mumpung batur narangtung. Diuk we gitu. Nah, sarerea para kiai ge nu wani diuk keur mahlul kiam mah daruh Kangjeng Nabi cenah baginda hadir. Ari anjeunna calik wae tunggul we ieu teh. Beres acara ditaros. Punten cenah pangarsa. Naha ari pangarsa dina waktu mahalul qiyam nu padahal tiba baheula dicontoan.
waktu ngadeg eta ruh Kangjeng Nabi hadir urang ngahormat. Nah cenah pangarsaman teu ngadeg rek ngadeg kumaha Kangjeng Nabi payuneun pisan. Kami teh rek ngadeg teh adu isin. Kusabab urang mah da teu nempoh. Teu ningali teh urang mah. Kami teh teu bisa nangtung ieu teh cenah. Kangjeng Nabi payuneun pisan kami teh isin. Tapi sih gitu batur narangtung aya nu diuk. Nah, kawasna mah ya curiga ya nukerkeun sendal. Aya budak leutik rarasan ayeuna aya keneh. Masih keneh ti heula masih keneh. Naon paud lah saluhureun. Eta tiap kali ngilu marhaba pingsan wae. Budak teh lain sare imah. Tiap kali mahluk kiam gelepek pingsan. Tiap kali mahluk kiam gelepek pingsan. Tinggu inungna can dibere dahar mun isukna. Mata marhaba ge sugan sok loba dahareun dan marhaba gitu. Ditanya budak teh, ari ujang kunaon? Tiap kali mahlul kiam osok ngagelepek pingsan wae. Dijawab teh atuh teu pingsan kumaha cenah. Dah kami teh pas mahlul kiam teh hiji Kangjeng Nabi katingal, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, istri-istri Kangjeng Nabi Siti Khadijah, Siti Aisyah teh katingali ku kami. Nah, ujang make apa? Apaan itu ngenal-ngenalkeun? Keur mahlul kiam teh cenah. Urang mahlul kiam bisa kena susurian ya? Heueuh cenah. Pan kapungkur kantos. Salah sawios habaib di mana di Jakarta. Anjeunna teh saking kusumanget mahlul kiam diondang ka Gresik. Ngisi pengajian di ditu. Ngerada keras teuing. Kumaha rada keras teuing teh? Saha jalma lamun ngilu marhabaan tuluy mahalul kiam boga sangkaan dina hate ruh Kangjeng Nabi teu hadir, ieu jelema mahjub, kehalangan ieu jelema ya. Mahjub cenah disebutna teh pas sabada kajadian harita wasungina ngimpen sareng Kangjeng Nabi. Saur dina impenan anjeunna nu ngadongengkeunana, tos ngantunkeun tos almarhum. Ceuk anjeunna teh tepang sareng Kangjeng Nabi, saur Kangjeng Nabi, ieu ulah naon, ulah disentak tamu kami teh. Eta nu datang kamu nu dan teh kabeh ge tamu kami, ulah disentakan ku anjeun mereka nyebut mahjub sagala rupa. Dimulai harita anjeunna teu wani. Teu wani suntuk sentak teu wani naon. Kangjeng Nabi nu nyarek cenah. Eta teh tamu kami nu datang kamu nu dan teh. Pan aya riwayat nih gara-gara naon? Indungna nu maot teh. Indungna maot ninggalkeun warisan kur sadinar. Ari sadinar teh lamun dibandingkeun ayeuna mah 4 gram saparapat. Bejana ayeuna teh sagram teh turun cenah 1.600.000. Nya. Kali 4 gram sabaraha? 6 juta. Nah, 6 juta. Warisan kur sakitu-kituna. Ngancek indungna dibikeun ka budakna, ieu duit emak lamun emak maot mangpaatkeun sing manfaat kira-kira emak geus maot teh ngocor ka emak. Indungna teh maot kurang ranca udik di indungna teh. Ai pas maot itu teh lieur budakna teh dipake naon ieu duitnya euy kira-kira manfaat. Ngalamun manehna teh gitu. Di perjalanan aya nu ngaryung keur mahalul kiam. Naon eta teh keur naon cenah keur muludan. Oh. Keur muludan geuning nya. Gitu. Ari kitu teh sabada harita kajadian, peutingna manehna beres muludan ngimpen kiamat. Tuh kira-kira ngimpina ge nya kiamat ngimpi ti batur mah. Urang pan ngimpi teh ditagih wae. Ieu ngimpi kiamat. Dina eta impian kiamat katingali cenah ku anjeunna bahwa naon aya hiji riungan. Aya hiji riungan. Di dinya aya Kangjeng Nabi. Riungan eta riungan spesial moal aya nu bisa asup kana riungan eta kecuali jelema anu ngilu muludan. Anu berkorban dina muludan. Nepi ka diasupkeun ka eta teh ka jalan eta teh cenah tah. Termasuk ternyata anjeunna oge asup kana tempat eta. Anjeunna oge tadi teh apan ngiluan muludan teh. Ai kitu teh mikir, aduh,
indung urang kumaha ya dah hayang indung ge sarua ngilu kana riungan eta ka surga apa teu pernah ngiluan pas korejat anjeunna hudang maka eta duit nu sadinar teh ku anjeunna dibalanyakeun dibelikeun tuluy ngondang tatangga hayang nguludan di imahna saaya-aya pas beres nguludan ngimpi deui ternyata eta datanglah ibuna dina impian nuhun jang ku barokah naon duit ditinggal emak ayeuna asup kana riungan eta riungan moal diasupan kecuali ku jelema anu sok ngilu muludan ya urang muludan unggal puting pandai urang lain bulan mulud ge muludan wae matak eta teh nya gitu tuluy kumaha cenah nu tadi wali nu tadi kene berangkatlah anjeunna ka Mekah ngaranna teh ieu teh Abi Hirbah aya hiji ngaran wali ngaranna Abi Hirbah anjeunna berangkat ka Mekah maklum kiai meureun jeung rombongan lobaan ari pas nepi ka tanah haram di perjalanan eta jamaah kahausan pan baheula mah gurun pasir teh nya tuh da can aya AC jiga zaman ayeuna atuh di Mekah teh neneangan sumur di teteangan aku hayang ngararinum sarerea deueuh aya sumur ternyata geus naon geus terkubur geus kakubur teu bisa dialacaina walam yajidu ma'an maka eta rombongan teu manggih cai wa atisu atosan sadi dan sararea haus banget hatta kadu yahlikun ampir sararea saking ku hausna ampir sakarat atuh kahausan jaban baheula akhirna muntang ka kiai eta tulungan cenah mama kedah kumaha ieu teh yeuh sarerea ieu jamaah moal bisa neruskeun perjalanan lamun teu nginum anjeunna teh paarsala waladahu ila ra'sil wadi dipanggillah putrana cingjang berangkat ka ditu cenah tuh katungtung ieu katungtung mun urang mah lembah aya hiji lembah aya hiji jurang maneh didinya ngomong ka jurang eta ya wadia wahai jurang gitu cenah gitu kami butuh cai kitu weh pek berangkat mangkat lain dipiwarang ku sepuhna jurang eta cenah ieu rombongan butuh cai geus we sakitu mangkat ai pas kitu caina ngudag di tukang wasailu ala asarihi ari pas kitu ngudag-ngudag piraku ai cai ti anak budak kaluhur artinya pastaqau jami'ahum hattar tawau maka sarerea di tempat eta kabeh ngararinum sabaregna beung cai aya tawali mah kos kitu tah nalika cai keur eueuh ge jiga Kangjeng Nabi persis baheula we sahabat keur kahausan nya hayang datang waktu salat cai wudu eueuh ai pas kitu teh nya gampang sebenarnya eueuh cai wudu mah nya tinggal naon tinggal tayamum meureun kitu ari eueuh cai hayang minum tinggal naon tayamum we pan hese kawas gitu mah ternyata Kangjeng Nabi kumaha saur ulama ieulah cai nu panghebatna sadunya Kangjeng Nabi ngaluarkeun ramona tuluy tina ramo kaluar jiga keran ngaluarkeun cai akhirna para sahabat ngararinum nepi ka wudu di dinya ku Kangjeng Nabi hayo we dikitukeun nepi ka aya dawuhan ulama wa afdalul miyahi ma'un qad naba min baini asabi'in nabiyil muttaba panghebat-hebatna cai sadunya teh cai nu mancer tina sela-sela panangan Kangjeng Nabi kakarak nomor 2 cai jam-jam nomor 2 cenah teh eta cai langsung tina jasad Kangjeng Nabi datang boro-boro cai atau tina jasad Kangjeng masing cai papangna oge seungitna cenah cai kesang Kangjeng Nabi nuju keulem ai kas kitu teh pan da eta teh pan gersang ai di ditu mah tuluy anjeunna teh ngesangan ditandean ku isina teh make botol si kesangna teh pernah teh di imah urang sugan ditandean ku pamajikan gitu aduh ieu kecelakaan kesangna yeuh gitu keur naon tuh aya bisi rek ngaji dioles-oles kana awak gitu urang pan bukeleknya ieu mah ditandean ku anjeunna si cai kesangna teh cenah kanggo naon kanggo sesengitan awakna engke teh dioleskeun kana badan seungitna cenah luar biasa seungitna
tong boro-boro anu langsung tina jasad Kangjeng Nabi dioleskeun ka urang amprok we hungkul tong kieu hareupeun dina keur ka alam kieu ngimpi we ciri bener jeung henteu ngimpi urang pasti awak urang sarareungit hudang sare teh ayeuna lamun aya nu ngimpi ternyata hudang sare biasa we eta mah lain jeung Kangjeng Nabi jeung RT meureun ngimpina pasti sarareungit cenah aya nu seungitna teh 3 poe aya nu seungitna teh saminggu aya nu 10 poe tergantung makomna pun guru kantos nyimpen cenah samingguan cenah seungit kabeh kesang ada sarareungit teh kaciki seungit saminggu eta mah kaditu mah bohang seur deui kaditu nama eta ciri ngimpina bener cenah pan kapungkur ge pas Kangjeng Nabi dilahirkeun bari naon da teu katingali cenah jasad Kangjeng dan di bulan ku cahaya eta cenah lamun urang ge jiga zaman ayeuna pan lamun aya nu orok sok ditempo pan lain hayang ningali orok si anu tatangga cenah lahiran berangkat eta setiap kali nu nempo balik ka imah pasti nu di imah nanya kumaha nanyana make sesengitan naon kakarak ngambeu jiga kieu tuh make sesengitan atuh guning-guning seungit kawas kieu buah-buah tas diranda teu make sesengitan cenah naon atuh nempo orok Kangjeng Nabi kawas kitu tah nu ningali na hungkul padahal Kangjeng teu naon eta lamun tiap kali pulang teh cenah ku istri pasti ditanya lamun eta nu nempona golongan ibu-ibu ku salakina pasti nanya ieu seungit-seungit teuing urang pernahnya urang bau orok kumaha beda pan kaos gitu lain ih ambeun nanti kaos gitu umum tama orok kaos gitu mah Kangjeng Nabi malah deui maka ti lahir lagi geus istimewa naon sababna sabab pikahareupeun ge bakal istimewa ya lamun lahirna geus mulai istimewa ciri pikahareupeun bakal istimewa aya bejana cenah di daerah Ciamis aya bejana cenah aya budak borojol geus bijil asup deui eta apa jalan teh kadinya deui deh bejana hamil deui cenah teh eta meureun pas culang cilung meureun asal liur nah kerempon jelema teh asup deui cenah teh untungna teh teu salah asup gitu ya teh nyaho tanyakeun ka ditu udah piragonya atuh asup segede kitu bijil segede kitu nya pantes terus kumaha cenah anjeunna teh nah gaduh sobat jenenganna teh Syekh Ibrahim Al-Bajai hiji waktu eta sobatna teh sakarat ulama keneh anjeunna ngabring jeung para sahabatna jeung para jamaahna rek ngalongok ayo urang mangkat ka ditu aya kiai cenah ieu rek ngantunkeun sakarat aya pas datang kadinya meureun jamaahna teh da ku sabab solehna punten cenah atuh pangarsa kumaha atuh pamekangarsa ngadoa ka Allah supaya maotna tong wakayeuna menta diskon atulah menta panjang umur saeutik tambahan aya pas kitu dipuntangan ku jamaah anjeunna tungkul kieu aya geus tungkul teh koreja hudang deui dibere jatah cenah 10 tahun cek anjeunna teh dibere cenah kami geus menta ternyata dipanjangan cenah umurna 10 tahun deui adina rek maot teh paupia Syekh Ibrahim maka harita keneh Syekh Ibrahim nu tadina keur sakarat anjeunna sehat deui cangger deui nepi ka cenah wa mamata illa ba'da asari sinin anjeunna teu ngantunkeun kecuali setelah 10 tahun ti kejadian harita bahkan anjeunna tiap tahun gaduh putra borojol deui tahun deui borojol deui jigana 10 anakna teh meurentah nepi ka disebut lagi auladul asar cenah anak-anak 10 tahun sabenaon ieu mah sesa umur tadina rek maot teu jadi jika kiai anu di mana teh Jawa Timur santrina geus rame da ngaraji Yasin kapan kitu nya sugane sehat deui atuh lamun teu sehat teh buru-buru maot supaya teu nyeri gitu geus ngabring eta budak geus rame reang bari carurik santri teh maka santri ngarebu ngaraji Yasin kabeh da geus repot kiaina teh oi pas kitu teh kiai nu keur sakarat gitu
ngajorowok mau teh terjadi dah mau teh terjadi cenah atuh naha kami teh ngobrol jeung malah Ajroil negosiasi tawar menawar cing atuh il menta waktu tong waka ayeuna bisi rek nyabut nyawa mah emang aya naon kitu ieu teh kami teh aya acara ieu teh ieu sakedeung deui menta geus beres acara mah pek rek dicabut mah malah Ajroil nyuhunkeun ka Gusti Allah bisa kitu teh kieu mah nya bisa nego gitu teh aya pas kitu diizinan cenah anjeun nungguan acara harita teh rek acara musyawarah NU nasional beres acara uwih ka bumi entos maot harita keneh tak itu bisi haji awang ke anu ngabejaan rek maot ngobrol heula jeung Ustad Ridwan teh tukang eta jeung palebe ya kami rek paeh kumaha yeuh gitu tuh jadi dong ngotna teh gitu pan di urang ge aya nya diumumkeun innalillahi cenah apa ke diumumkeun deui teu cios punten anu tadi teh cenah eta sumanget teh geus lila eueuh proyek meureun tungtuna mau tadi ku sabab diumumkeun ruas berenang gitu. Wassalamualaikum Rabbin fa'ana bima lamtana Rabbi alimna alladhi yatfa'una Rabbi faqina wa faqi alana wa qarafatilana fi dinina Tawasalna bika bimi Tarzuqanal wasi'a wa tarzuqal amana Abdi tawassul kaburukan Mugi Gusti Allah rizkian kajamparan keamanan Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati Ilahi tawassalna bi Qur'an